Ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am. Surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat. Baca 212 tah. Eta dibaca bareng balik Ki Husein kadutu. Dibaca tah. Bahkan macana lain nyana bae. Anak maca, pemajikan maca. Surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana. Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kan. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah. Katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah. Guru penca Abu Lahab teh belajarna di nyana. Abu Jahal belajarna di nyana. Haji Nasir di nyana. Haji Pendi tetaramat. Ka Bogor lain orang belajar Cimande dagang salak. Di dieu kiciuan melulu. Teu meunang mani krepek-krepek kadal kieu. Wah, aya orang set. Giliran aya musuh bae lupa. Orang dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres we. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Golok udah panjang. Udah ge sieun euy mah Haji Pendi golok panjang amat ieu, masyaallah. Sajuka. Jadi ai tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ka pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus saget, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ieu. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut ya set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nyana kagagahanana. Jangkung gede jelemana. Pas samprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cak Rukana mad. Aing keheul ka dia. Dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkas nyana. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Abu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kangjeng Nabi, hayu orang adu kekuatan. Ya, ngalawan dia. Hayu. Sok orang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta Ki Rukana langsung ninju. Pereupna geus segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieukeun pae. Kae ku gagah-gagah langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin adok ngagulibes. Gagahnya seru kana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng.
Begitu leungeunna datang ke Kangjeng, cekal ku Kangjeng. Begitu dicekel, awakna ku Kangjeng dicekel. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya rukana. Diangkat ku Kangjeng Nabi. Set, kalau ini kubayar gua. Cek Kangjeng Nabi, langsung ditutupkeun. Atuh kapoekan. Kangjeng Nabi sidak kebeki. Sidak gagah. Begitu udah dulunya remeng-remeng aya kene dia emang didinya udah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah cek Kangjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui begitu masang Kangjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kangjeng kieu si dakep langsung ditijuan ku kiru kana dek sadaekna memena malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak edah begitu ditijuan langsung ke kuru kana Kangjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa subhanallah bihamdihi subhanallahil azim aja gimana budak ja nyawa si Acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin siap kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor ge sidahar kuaing gabah ge sidahar kuaing ambo pohara teh Cisoka pohara eta langsung dibeten Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan kapacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kangjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim datangkeun geus sajang nang oleh pas ayo terus Kanjeng terus subhanallah ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir ca eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira Haji Nasir langsung aduh macana 202 pokos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cegeuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh cegeuna ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae ayak Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumanu tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum banget beureum banget tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelbah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202
wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuk rahmat. Baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husein ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana. Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa. Naon bae kesulitan-kesulitan aya jalan bae ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Terus makin ningkat neangan Ki Husein ieu ka mana? Ki Husein maksudna terima kasih. Teu daya kapanggih. Asal datang ka imahna eueuh, asal datang ka imahna eueuh. Salila nyana aya di imahna mah tah Ki Husein teu daek datang-datang. Pan aya kiai urang mah lain kitu pan. Wah, pasti dek merek ay. Wow, malah geus diteleponan. Kapan mau ke sini? Kapan? Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai ge aya kuari kiai na ge aya. Ai kiai asli embung. Embung dibere jalainannya nang Allah ayatna ge ayat nu Allah, nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan-kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka dituna moal sapi kakarang dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi keke gua lebih jahan dah celina lain celi lain ciasa tuh dai amankan iya karim. Nah, iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas. Teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah. Sabaraha tak kuatna. Engke 10 20 kuat. Eureun berangkat deui. Tapi Kanjeng Nabi datang ke Rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeut. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeut. Urang coba keur seubeut neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeut neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar mah henteu kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe-awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah
Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang Haji Pendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang deuleu beungeutna ge. Datang ka embung urang. Gitulah Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh. Nah, iyalah Kangjeng membawa rahmat. Maksudna kumaha? Bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus. Rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah. Bisi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi, rasul terakhir teh Kangjeng Nabi. Rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero. Urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kangjeng.